ayam bakar madu bakakak di ayam bakar Aisyah. Madu, wah gimana? Penasaran Abadar? Geus peperoden deui ayeuna aya Abadar di Jalan Raya Selajambe sampingnya Al Muslimun. Tah Abadar teh hayang nyobaan ayam bakar madu Aisyah. Pokona mah Abadar rekomendasi ieu ngeunah pisan. Hayu pelopor pertama di Cianjur. Moal aya di Cianjur ayam bakar madu cuma di Selajambe sampingnya pesantren Al Muslimun. Hayu urang cobaan gaskeun ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Iya Abadar tos dongkap deui kade tos sabaraha kali coba teh. Tilu ayeuna teh. Pokoknya mah ieu teh Abadar bade ngarekomendasikeun ka follower-follower Abadar bahwa ayam bakar madu pelopor di Cianjur teh ngan aya di Selajambe di ayam bakar madu Aisyah. Nah, teteh ieu pada naon Abadar ayam bakar madu teh sabaraha lami di dieu? Ieu teh genep pada ka-7. Masya Allah 7 tahun karek ayeuna Abadar apal. Tuh, jadi ayeuna Abadar ibarariakeun aya naon wae dieu teh pake porsina. Aya potonganana aya bakakak, aya ikan, sareng hiji deui aya salaresna aya menu anu penyet mungkin ten ieu teh alasan nuju seueur catering janten hapuntenna. Menu barunya eta teh. Tah, teteh selain ayeuna penjualan teteh misalkan di mana we misalkan anu tebih tuh, hoyong ditelepon kade kumaha ka teteh? Kami abdi teh catering teh dugi ka Sukabumi teh alhamdulillah Mohon. katos dugi. Berarti catering biasanya pesen Catering oge. Aya nomor teleponna. Aya. Upami di Grab disebut online terus aya. Aya parantos. Oh. Parantos aya, Grab sareng GoFood parantos aya. Tah, jadi anu marales ka dia datang ka dia bisa klik atuh di Grab jeung di GrabFood jeung di Shopee-na tinggal dipilihan we. Namina saha di Grab Shopee-na? Ayam bakar madu Aisyah. Tuh, ayam bakar madu Aisyah pokoknya mah jadi penasaran Abadar mah. Eta tadi hoyong ayam bakakak, Abadar teh hoyong nyobian bakakak teh nya. Nah, pokoknya mah Abadar cobaan ya urang asahan ayeuna mah. Pangdamalkeun tetehnya eta ayam bakakak. Mangga, siap. Ayo. Tah, peperoden ayeuna aya di ayam bakar madu Aisyah anu aya di Selajambe sampingnya Al Muslimun. Ieu teh aya paketan anu porsina tahu tempe ayam di hargana sabaraha 18.000. Ah, murah pisan. Lamun misalkan urang teh pakai tahu tempe na, ieu hargana ngan 16.000. Ieu per paket jeung nasi timbal jeung sama lalaban harga 18.000. Murah pisan pokona mah. Tah, ieu aya nu paketan oge, anu paketan anu ikan bakar, ieu mah ikan bakar tahu tempe sarua harga 18.000. Tah, ieu Abadar ayeuna rek dikumplitkeun ieu nu harga ieu sabaraha coba ieu. Murah pisan pokona mah hargana 75.000 teh jeung lalaban ieu bakakak anu aya di ayam bakar madu Aisyah. Ah, ieu mah Abadar geus pisannya. Urang cobaan enak ku Abadar. Aduh, ieu geus lapar pisan Abadar teu kuat. Hayang nyobaan ieu. Nah, Abadar sabaraha kali ka dieu sering pisan ka dieu ka ayam bakar madu ngan bakakakna karek ayeuna diasan ku Abadar. Tah, Abadar mah ieu rekomendasinya spesial khusus tah. Khusus menu papajar Abadar mah hayang nasi liwet. Tuh wah ngebul hungkul ieu mah. Ngebul keneh. Kurang Abadar sakieu mah ah. Diet. Tah. Ah, ieu mah bener. Nasi liwet salamna karasa ka ambeul seungit pisan jeung serehna. Ah, ieu mah. Mantap. Ayam bakar madu bakakak di ayam bakar Aisyah. Madu, wah, ieu mah. Penasaran Abadar tuh tinggali. Ah, ieu inget keur baheula keur panganten pabedo-bedo sabelah mana panggedena. Aduh, ieu teh pang badagna mah. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, enaknya tidak bisa diungkapin ku kata-kata. Cek orang Arab aja mah. Ayo, cinta masih cek orang Korea mah nya. Kami cek orang Arab mah. Wallah hadamiyah bil miyah ahsan. Tamam. Wis, miyah bil miyah. Ieu sambalnya tidak kabita pisan ieu. Sambal anu di ayam bakar madu. Di sambelan ya. Sambal nata ieu mah. Deungeri tomat beureum jeung cengek beureum.
Ah. Jadi ladana teh sedang khas Sunda-Sundaan. Juara ya. Ting menu di mana ya pelopor pertama di Cianjur. Ayam bakar madu. Di Cianjur ngan aya di Selajambe di samping Al Muslimun. Gunahnya benernya itu hanya kal ka dia ayam bakar madu Aisyah. Bagus lah. Enak Koreaan lah. Mual hanjaka 75.000 sagede kieu. Sagede amahung ieu badag pisan bener. Berat aya sakilo satengah mah ieu mah. Juara ieu. Tah ayeuna abade rek nyobaan paket anu ieu mah ekonomis pisan hargana 18.000. Tapi aya nu paketna aya nu pake ayam, tahu tempe 18.000, aya nu ikan bakarna oge 18.000. Panasaran ya abadar ikan bakarna anu aya di ayam bakar madu Aisyah. Nasi nage nasi timbal. Iya mah tinggal nyunda pisan bener Aisyah mah nya. Ayam bakar madu mah bener-bener kasunda-sundaan pisan. Sok geura erek dahar ku nasi timbal. Anu teu lapar oke jadi lapar datang ka dieu mah dijamin sok abader mah. Jagon ayam bakar teh madu Aisyah nu di dieu. Sok tah ieu nya urang cobaan. Oh ieu mah nila nya nilana ge jigana mah tijangari jigana teh tuh. Ngali nila ikan bakar madu Aisyah jigana teh ieu mah tuh. Bener. Moal gagal ka mah ayam bakar madu Aisyah mah. Jeung juga menu tahu tempena. Tahu nanti dibacem heula ieu mah. Coba nu kasam lah. Jadi pembaceman teh alus pisan ngeunah karasa. Bumbuna meresap. Anu tadi mah nasi timbal nasi uduk, nasi lewat air mah nasina nasi timbal. Pasti bakal dareureun dia karena tempe bakarnya anu aya di Aisyah. Bumbuna meresap pisan. Abadar paling hanya ngada tempe. Di Aisyah saat teu beuki jadi beuki tempe abadar. Ngeunah bumbuna ngeunah pisan meresap. Ya 18.000 sagede kieu abu gablak teh gede pisan. Mah rugi mah hanya ka sok cobaan ka dieu. Tah ayeuna abadar geus ngarekomendasikeun geus ngasaan ayam bakar madu Aisyah nu aya di Selajambe samping Al Muslimun. Pokona mah ngeunah pisan rekomendasi mah hanya ka. Tah cek abadar mah wallahi uqsum billah. Hadza sama mia bil mia. Kullu syakil kois
lakin inta lazim hena mawjud lakin rohli hena ayam bakar madu Aisyah. Cinca masih sok. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, and subscribe Peperoden.